Kumaha ngecek heula ya daftar hadirnya. Dinten ieu lengkap sadaya? Saha nu lengkap? Rianti sareng? Rianti kunaon? Sadama pangriuk? Izin ka mana? Oh, malbar. Sanes izin berarti namanya, berarti tanpa keterangan gitu ya. Nah, ayo orang sami-sami dungakeun kanggo Rianti nya nuju ke Damang, mudah-mudahan Rianti dipasihan kesehatan ya. Amin. Pados mungkin biasa gabung di jeung urang di dieu ngiring pembelajaran. Amin. Ayeuna sataacan dikawitan pembelajaran saya nama orang ngadoa heula ya. Mangga ngadoa dipimpin ku guru kelas ya. David sok mangga dipimpin. Semoga ada ajan diajar di urang ngadoa di kawitan. Doa dan saya. Nah, ayeuna sataacan kanangke materinya, ayeuna urang ningali heula video ya. Nah, tingali tadi sadayana nya daya video. Mangga nonton heula urang nonton video. Nah, sebenarnya tadi cek video sapertos itu nah ayeuna Bapak bari kumaros cik naon tadi ayeuna video teh. Mangga. Drama, oke, selain drama? Nerjemahkeun, Pak. Nerjemahkeun, nuhun. Paguneman, Pak. Paguneman, nuhun ya. Sadaya oke, leres ya. Aya dina video tadi aya drama ya. Ningali tadi aya dialog ya. Terus tadi aya naon deui? Nerjemahkeun ya. Tadi aya robot, naon cenah robot teh? Terus tadi aya naon? Paguneman ya. Aya paguneman teh enak ngobrol. Terus tujuannya, nah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan tahapan model pembelajaran problem based learning, siswa dapat kahiji menganalisis kaidah-kaidah teks terjemahan dengan benar, kedua menelaah ejaan atau tata huruf dalam teks terjemahan dan menemukan kecap pangantep, serapan dan anjuran dalam teks terjemahan dengan benar. Nah, ya, yuk sataacan kana analisis, cobi pengetan atau natanapi tingali dina ieu infografis teh aya naon? Mangga Cara mencegah COVID. cara mencegah COVID. Selain eta Informasi tentang COVID. informasi tentang COVID, terus Langkah-langkah hidup sehat. langkah-langkah hidup sehat. Terusnya eta terus jelas pisan di aya langkah mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pinter-pinter jadi aya nu beda teu tina dua infografis ieu. Henteu, Pak. Gambarna sami sadaya. Kunaon neng? Henteu kunaon? Gambarna sami sadaya. Gambarna sami sadaya. Oh, menunya itu gambarna sami sadaya. Lain ti eta? Aya Pak bahasana beda nu hiji Sunda, nu hiji Indonesia. Beda ya, hiji ngagunakeun bahasa Indonesia, hiji ngagunakeun ayeuna kan kita tos kompon rumasan kana kelompokna masing-masing ya. Bapak ayeuna bagikeun. Kelompok hiji mana? Iya ya, kelompok hiji. Nah, aya LKPD-na. Terus ieu kelompok opat. Nah. Ya kelompok dua. Kelompok dua teh iya ya. Iya kelompok 3. Nah, sataacan di damelan, nah perhatikan heula di dieu aya petunjukna di dina LKPD oge tos aya pituduh ya, pituduh teh petunjuk ya. Anu kahiji baca kalawan genep gemet pituduh anu aya dina LKPD ya, dina LKPD. Terus LKPD digawe sacara kelompok ya, diulah sorangan. Terus tulis identitas kelompok kalian jelas ya, tadi kelompok sabaraha, kelas naon, terus saha wae nu aya dina kelompokna. Terus
pigawe sing sarengep tur buyung ya. Terus tidak bisa neangan kaliwatan internet kanggo tambahan frekuensi. Mangga tak apa nantos aya mudah-mudahan kuatan oge ya. Nah, mangga tiasa milarian referensi di Bah Google ya. Terus nu terakhir rengsen migawe ILKPD tiap kelompok ngapresentasikan hasil gawena di hareupeun kelas. Mangga pigawe pancen anu aya dina LKPD. Sok mangga dina melan ya. Kumaha aya nu tadi pikahatos? Nah, maksudna teh sapertos kieu nya janten hidup mangga pilarian di internet kaidah teh metode. Nah, kinten-kinten dina teks ieu teh nu digunakeun teh metode naon dina nerjemahkeunna. Tah ieu kan bahasa Indonesia. Ieu kana bahasa Sunda. Nah, kinten-kinten naon gitu. Henteu kaidah nawe ya. Nu dipilarian kaidah atanapi metodena. Misalkan ternyata ieu teh nerjemahkeun dina Indonesia kana Sunda teh make metode harfiah ya. Ari harfiah teh berarti mindahkeun sacara sakecap-sakecap. Ya, jadi misalkan saya dilahirkan gitu. Nah, hidup pilarian sok di internet kaidahna kinten-kinten ieu nu dipake naon. Teu nya atas? Nah, oke, ulah hilapnya eta kan dina nomor 2 sareng nomor 3 teh aya nu di kedah pilarian teh analisis ejahannya. Engke kecap-kecap anu lepat panulisan ejahana di garis bawah. Ya, di garis bawah. Gitu ya. Sekarang dina nomor 3 kan kedah pilarian kecap serepan nangke nu kira-kira kecap serepan dina bahasa Inggris naon di garis bawah ya. Mangga perwakilan kelompokna kanggo ngapresentasikeun hasil analisis. Nah, ya, tadi kapangin dina teks terjemahan. Maka ya. Sabada hidup mendengarkan teks terjemahan teks gamelan. Muka hiji kelak kaidah anu dipake dina narjemahkeun eta teks terjemah. Eta jawabana dina narjemahkeun make metode terjemahan semantis. Sabab dina hasil narjemahkeun loba kecap anu ditarjemahkeun teh leuwih mudah karena maksudna lain maklum patarjemahan dina sakecap. Dina presentasi kali ieu kelompok kami bandingna telaah kaidah anu make dina narjemahkeun eta teks terjemahan. Pertama, dina narjemahkeunna make metode terjemahan semantis. Sabab dina hasil narjemahkeunna loba kecap anu ditarjemahkeun teh leuwih mudah karena maksudna lain membuka terjemahan dina sakecap. Dina narjemahkeun eta teks terjemahan harfiah sabab lolobana kecap dina terjemahkeun leuwih diluleun kecap dina basa aslina teu dapat maksud atawa artinya dina carana. Basa anu dipake dina eta teks terjemahan teh lolobana pake basa lemes lain basa lama. 2. Analisis ejahan bahasa Sunda anu salah dina eta teks terjemahan. Abdi dina sababaraha paragraf di awal kalimat teu make huruf gede. Sabab kecap abdi keganti tina ngaran kecap daerah Desember hotel sore macet sate rame anu kudu make Opat kelompok atos majeng terapi maju ngapresentasikeun hasil diskusi ya, hasil diskusi hasil analisisna. Tadi katingali ya tina 4 kelompok ya. Tadi kahiji kelompok kemajeng kahiji teh kelompok tilu ya. Katingali itu tadi ngadeg-degna kumaha. Nah, gitu ya. Evaluasi sakti yang kanggo hidup kapayuna upami nyarios dihareupeun jalma loba teh
diajar dimulai di kelas, kurang presentasi, kurang diskusi teh ngerti orang supaya orang teh bisa mereka di hari penjamal teh itu grogi ya, tadi kan ketinggalan di grogi ya. Terus tadi dina sababaraha kecap ya, aya nu masih kene hese macana ya, aya kene masih hese tadi contohnya dina kecap nyaangan ya, tadi pabelit ya maca nyaangan. Terus aya kecap ting baranya ya, tadi terakhir tingnya ya gitu ya macana teh ya, eta teu naon kami naonnya kudu di ya, kayak salah sakedik teu naon. Nah, dari manusia mah teu bener sadaya. Nah ya, kegiatan analisis tos rese ya, dari tos analisis sama baraha teks ya di tiap kelompokna gitu. Nah ayeuna urang bisa kana salajengna ya nyaeta kana refleksi. Nah, Bapak Bayaran sebelumkeun hidup kumaha pembelajaran dina dinten ayeuna atau siang ayeuna? Hah? Nah, senangna kunaon? Belum bisa presentasi. Tadi nanti diajar analisis ya, biasanya mana kira-kira guru ngomongnya materi terjemahan teh ABCDE atau ieu teh naon. Nah, aya nama hidup langsung analisis ya, jadi hidup milarian jawaban sorangan terus gitu ya. Jadi dinten ayeuna teh urang tos diajaran wae tadi teh analisis naon? Tes terjemahan. Terus tadi milarian naon tadi teh? Kecap panganteur ya. Tuh pakiran ya, jadi ayat tilunya yang disebut kecap panganteur ya. Kecap panganteur teh sapertos kumaha tadi teh? Teh tadi baik tadi eta nah seperti itu teh disebut kecap panganteur ya. Terus kecap panganteur ya, tadi yang sebut hiji nu aya kecap panganteur. Korojol lawan bijil ya. Lamun brus asup ya. Lamun grup lawan nah itu eta disebut kecap panganteur ya. Jadi cross asup brus asup yang lagi gaya kecap serepan ya. Jadi kita sudah apa kecap naon bae sih nu lain asik dina bahasa Sunda. Menggon payun di pertemuan selanjutnya mungkin kurang coba ngadamel desain proyek ya. Desain proyek ke kurang erek nyieun misalkan nerjemahkeun musik atau lagu ya, erek kurang nyieun desain poster ya, ke kurang rencanakeun dina pertemuan anu selanjutnya ya. Alhamdulillah pembelajaran yang dari ayeuna parantos rengse. Ayo urang sami-sami ngucapkeun hamdalah sasarenna. Sakitu anu biasa kami atur kirang langkungna Bapak nu diapunten ditutup. Wassalamualaikum